pamake hari isuk hanya tuunan naon. Oh lalap acan daun naon ieu gitu ku ini dilalap. Nu penting mah pucuk anu dilalap. Boga anak, ngan ngaranna doang anak gunaan. Lalap nu kieu doang na indung pae los. Oh karunyaan sama sekali. Dahar jeung sambal delan doang bae jadi cocol. Jeung pupucukan. Terus mah baju aing dileunitkeun ku saya teh ka mana boa. Astaga, kalakuan si Dilong yuk. Baju indung dijin bebeging. Ampun. Kira kuaing dibegis kuaing seta baju indung menang meuli ieu mahal-mahal ke labaran. Kalah dijin bebeging. Asrak seta mah harti ieu. Nah, aya belut bangsa aing trek nyantok jangan sejam aing di dieu. Biar aku yang kudu dicolok ya na ya liang na ya. Aduh, kan gitu amat aingnya ngurek rada aneh ya aing sebenarnya mah ya. Ya tuh ge aing mah geus nafsu nya makan nu kieu. Wah, aing buang da kuyung. Tenang, di kena pangkurak, hirup-hirup. Nyusahkeun bae motor. Kabeh nyusahkeun teh motor teh anak. Ieu sendal dinyusahkeun. Aing Ngan trek aya bae jeung ieu. Ih. Setan. Naon trek nu nimbahkan hulu aing? bangke kongen. Ieu baju anyar ragag deui. Aing sendal aing pecat deh ge. Aing masih kok mintahan bae deh ge. Buka harti aing mah warisi kok malah jadi mihak kasih kemod. Merasa mah keur mihakna ka aing, kuari mah mihakna kasih kemod aing. Beak dititahan bae. Nah pegat deh ge. Aing Saan meledok aing pakai nanti meledok ya? Edan. Sendal saya. Ngalunjak bener enggak? Wawani anak Jawara ya. Gelepak baik karena beung aing ieu sendal. Set. Tor doang mana ku ari jelema na teh? Hai. Hei. Wawani anak Jawara euy. sedang sebelah nyaran sawah deh ge tah noong sawah. Mana di sawah si Koko eta? Rasa dia teh jelemanya. Wawani anak ka aing. Dan maksudnya aing terus ngomong ka aing ulah ngantik babaledog kana hulu aing. Saha? Eta kitu jelema nya? Meledog aing. Emang bener dia jelema na cek aing. Wawani anak ka aing hulu aing kuat sampai ngejungkel gitu. Hei, dia. Hei. Ieu naon dia maksudna malang-malang krisna kana hulu aing mani nyungsep kieu aing. Anu malang. Dia malang krisna kan ieu warna beureum buka saya. Ih, lain boga kula eta mah. Lain boga kula aing hiji nyekel. Menang manggih ti sawah kejakan hulu aing tadi. Mani sampai ngajungkel aing nutung. Lain urang eta mah. Wawanianan dia ka aing. Aing teresep ngomong ka aing dia, hei. Apa? Harda amat tinggal tis-tis. Peser. Beli naon? Ayo nu tis-tis tuh, Mang. Lumba. Coba ka dia. Bangsat doang dia. Tista. Uih, menikot nyalungkeun. Susuna. Hah. Gaul amat tinggi ya tukang warung menikot nyalungkeun kieu. Gau tanggal nya. Gau tanggal. Oh, ngas gara coba. Can narik can menang pugu ya. Ngas pamake dia mau ngahutang wal poe ge. Don ya, lain ieu baru orang barokah. Insyaallah barokah mun diutangan urang mamangnya. Bruh. Paranas aing. Buru luk ieu dah.
Saya suntik doang polo aja gue dikocok. Seger ya, panas kia ya minum cai gerupuk kia ya, ngeunah ya. Hah. Kesuan wae. Tap ya panas-panas minum susu soda. Ngeunah dong ya. Aduh. Aduh, yang keblok ya. Yang kiri. Ilah. Aduh, orang jadak doang seta. Aing lain nu malang make sendal, mah dituduh. Ai cai jeung ieu. Aing keur capek ieu. Bisain ya. Asiluman. Ih, jangan jeung ieu. Asiluman ge, biarkeun lah. Hei, ya. Ada. Bangsat doang dia. Saya nu maledog. Kalau lumpat sih tak capek aing bangsat. Bangsat nih sendal saya aja. Wanian. Oi, Nanaonan dia ngebuka maledog aing aing. pakai sendal ya, sendal dia nya. Buku aing karena ngan ngebuka aing tadi malah dog aing kan hulu aing. Dulu sendal lagi sepasang ini maledog aing. Karena kiki dia kena si Yo ya, kena si Jordi aing yo. Tadi aing ker ngurak di balai dog hulu aing ku sendal. Sendal kos kieu deui. Jelema lumpat ka ditukeun. Laju sana nu malah kena aing. Nah, makana eta. Aing mau tayang nyao. Ye, geus pokona mah aya digorok bae lah. Ye. Laina. Sendal lihat tah. Sendal ya lu gen aing keur Lain lain dia nyeri. lain aing. Bletuk Ku we aing kena- sarua korban. Kena helm. Kon diudag deui ku aing ka ditutup ge kapanggih. Astagfirullahaladzim. Kunaon sih dia? Cai aing meni beak. Dia mun meledog aing ku yang dihampuran. Iya masalah cai aing karek meuli tadi geus dibiakeun. Nyakeun ka aing di bae dia Bisa mah. aja dia nu di dieu. Aing tadi lumpat jadi aing istirahat ngadeuleu ieu geus kosong Saha? nyalah-nyalakeun aing Atuh ditutup nya orang mah juga dia. Nyalah-nyalakeun aing bae dia. Irahay, udah batur jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke bogohna. Iya mah, eta antun pakaian, me pakaian isuhan. Aman ya juga namanya. Woi, lain semua. Weh bangsat dia. Hei, ngintipnya! Itu neng, Ngintip! itu. Aing ngajerit bika ngajerit bisik di keur diekeun doang. Bener yo. Tang keur serius aing mah ngajerit. Cenah kitu nama serius. Ngeunah dong. Ngintip dia! Hei, Ainon. Udah ngintip! Jurat jerit. Itu mah. Kade. Belum. Ye, wawanian berang-berang. Bawa itu. Pokoknya dia. Mantap mah orang itu ngintip mah. Wawanian dia. Dari pagi sebelum ke sawah belum datang. Emang saya mah Badung, gawean aku Badung geus pecat. Gawean ge bolos bae yo. Iya ya, sudah tidak mau dia kerja. Iya, pecat bae geus pecat. Suara siapa itu rame-rame ya? Waduh. Coba lihat dulu lah. Menges Don. Da endah ieu jelema kos kieu yo. Belum. Aduh, si Junet wah. Wawanian dia berang-berang. Anjing aing emosi. Dia. Apa? Oi, rame-rame. Oh, dia tidak ke sana ya, Enon. Ada apa? Ngintip. Enggak Siapa? kembali dia. Brengsek amat ngintip. Sebelum Nanti ini kan saya suruh lu ke sawah. Enggak baris. Stop. Jangan mainakan sendiri. Baris. Ada apa ini ya? Baris. Siap, komandan. Lencang kanan, gerak. kanan kok.
Diri itu mah. Kalian di sini jangan main hakim sendiri ya. Negara kita negara hukum, jangan hakim. Tapi kan diam kamu. Kamu hormat saja. Siap. Coba jelasin kronologinya apa? Gak tahu kalau Dia ngintip, dia ngintip. Bohong. Ente ngintip. Ngintip, dia lagi jemur pakaian, diintip dari bawah. Ente bohong. Nah, si yang ngintip yo. Diam semuanya diam. Iya. Tadi orang tes di udang-udang si iya orang nyumput kadinya. Atuh aing keur ngurek belutku kemana di baledok ku sendal. Ente diam semuanya. Diam kamu hormat. Sudah kamu hormat saja. Kayak anu salah ya. Pana yang diatur-atur ku dia belut gawir. Pana yang di dia jawarana. Orang situ dia diatur-atur. Aing gak jawara di dia aing. Dasar pelongok.